Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa akhirul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalallatin finnar wa bi sanadil muttasilima min ulama Syekh Muhammad Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala biha qala. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati ari surah Al-Fatihah. Makiyatun eta anu bangsa Mekah. Sab'u ayatin tur eta 7 pirang-pirang ayat. Bil basmalati sarta ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 7 sareng bismillah. Eta teh ingkanat lamun mah kabuktian ieu basmalah minha eta tina sabagian Fatihah. Wasabi'atu jeung ari anu katujuhna siratal ladzina eta ayat siratal ladzina ila akhiriha nepi ka akhirna ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Eta nu katujuh upami basmalah dihitungkeun saayat tina Fatihah. Wa illam takun jeung lamun mah henteu kabuktian ieu basmalah minha eta tina sabagian surah Fatihah. Fasabi'atu mangka ari ayat anu katujuh ghairil maghdubi eta ayat ghairil maghdubi ila akhiriha nepi ka akhirna ayat ghairil maghdubi. Jadi upami tema bismillah teh lain saayat tina Fatihah, maka eta ngan 7 ayat Fatihah teh atuh tina alhamdu dugikeun kana waladdallin teh dibagikeun dina siratal ladzina kagenep ghairil maghdubi ka 7. Wa yuqaddaru jeung ditakdirkeun fi awwaliha dina kawitanna Fatihah naon qulu ucapan qulu kudu ngucapkeun aranjeun liyakuna karena supaya kabuktian naon ma ayat qabla iyyaka na'budu anu tetep dina same lapad iyyaka na'budu munasiban eta anu ngamunasabahan lahu kana iyyaka bi kauniha kusabab ayatna Fatihah min maqulil ibadi eta kusabab ayatna iyyaka na'budu min maqulil ibadi eta anu tetep tina ucapanna pirang-pirang abid. Sabab kecap iyyaka na'budu ka Gusti unggul ibadah abdi sadaya ieu mah kecapna kecap abid dan kecap Allah. Maka ditakdirkeun dina sameh ieu teh aya lapad qulu kudu ngucapkeun aranjeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyungkeun pertulungan ku nyebat asma Allah Ar-Rahmani anu Maha Ulas Ar-Rahim tur nu Maha Asih. Alhamdu ari jenis puji nu opatillahi eta tangtu ka Allah. Jumlatun ari alhamdulillah eta jumlah khobariyatun anu bangsa khobar beja. Kusida anu dimaksud biha ku ieu jumlah teh naon as-sanau ngalem alallahi ka Gusti Allah. Maksud tina ieu jumlahan alhamdulillah teh ngalem ka Gusti Allah. Bimadmuniha kumaha anu dikandung ku ieu jumlah. Min annahu nyaeta tina satemen-temena Allah ta'ala malur Allah malikun eta dat anu ngamilik li jami'il hamdi kana sakabeh puji minal khalqi ti makhluk. Jadi kandunganna tina alhamdulillah ngamaksudkeun yen teu aya deui anu ngamilik kana sakabeh pujian ieu teh Gusti Allah. Aw mustahikun atawa anu ngahak ya Allah li ayyahmaduhu karena mujina ya makhluk ka Allah. Jadi dina lillah lamna menang lil milki menang lil istihqaq. Mun lil milki lillahi eta tetap milik Allah. Mun lil istihqaq lillahi eta hak Allah. Aya deui anu leuwih pantes lil ikhtisas lillahi eta tangtu ka Allah. Wallahu jeung ari lapad Allah alamun eta jenengan alal ma'budi kadat anu disembah bihaqqin kalawan hak. Jadi jenengan Allah teh jenengan pikeun zat anu disembah teu meunang makhluk dingaranan ku lapad Allah. Kecuali lamun bade tina asmaul husna eta ge kedah nge abdun kawitanna supados teu langsung ngajenengkeun intinya. Abdul Malik, tong Malik Abdul Malik. Abdul Latif, Abdul Aziz. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Aya maliki jami'il khalqi tegasna anu ngamilik atau anu ngarajaan sakabeh makhluk. Bayana khalqi minal insi nyaeta ti manusia wal jinni jeung ti jin wal malaikati jeung ti malaikat. Wadawabi jeung pirang-pirang sato
wa ghairihim jeung lian itu kulun. Wa kulun jeung ari sakabehna minha ti makhluk ti arba'ah eta insin jin malaikat dawab yutlaku eta diitlakeun alaihi kana kulun. Naon alamun yutlaku diitlakeun alaihi kana kulun. Naon alamun alam yuqulun diucapkeun alamul insi alam manusia wa alamul jinni jeung alam jin ila ghairi dalika nepi kana lian itu madkur wa golaba jeung ngalindih fi jam'ihi dina ngajamakeun lapad alam bil ya'i ku make iya wa nuni jeung nun alamina dikecapkeun teh alam. Naon sabab dikecapkeun alam? Sabab kullu ma siwallah alamun sakur perkara lian Allah eta alam. Wal alam hadis jeung ari alam mah eta anyar. Ulul ilmi nya wa ghalaba jeung ngalindih fi jam'i dina ngajamakeun lapad alam bil ya kalaun make iya wa nun jeung nun. Naon ulul ilmi? Saha ulul ilmi anu baroga ilmu. Ala ghairihim ka lian ulul ilmi. Wa huwa halna ari alam minal alamati eta dimustaqin lapad alamah ciri atuh artina alamah mah li annau karna sanyana alam alamatun eta ciri alam mawujudihi alam wujudihi kana ayana anu ngayakeun alam. Naon makhluk disebutkeun ku alam sabab ieu makhluk teh nandakeun ieu makhluk teh jadi ciri kana naon ciri kana ayana Gusti Allah nya di antawis sifat nu wajib di Allah teh aya anu disebatkeun ku sifat wujud. Sifat wujud artina aya. Dalil ayana Allah wujudu hadhil makhluqati. Ayana ieu pirang-pirang makhluk. Jadi ayana makhluk teh ngajadi dalil kana ayana anu ngayakeun nyatana zat Allah. Maka atuh ieu makhluk dikecapkeun ku alam sabab ari alam hartina alam dicokot tina lapad alamah asalna teh ari hartina alamah teh ciri tuh nya maka atuh makhluk teh jadi ciri kana ayana Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha welas Ar-Rahimi tur nu maha asih. Aya di rahmati tegasna anu ngagaduhan rahmat dat Allah teh anu ngagaduhan rahmat. Wa iya nari rahmat iradatul khairi eta ngersakeun atawa ngarepkeun kahadean li ahlihi ka ahlina khair. Oh nya ieu rahmat teh nyaeta ngressakeunana kahadean pikeun ahli kahadean jalma anu tukang gawe hade pasti eta jalma teh bakal meunang kahadean lir ibarat jalma anu rajin meunang kana buruhna jalma anu keyang meunang kana hasilna maliki yaumiddin tur anu ngarajaan dina poe pambalasan aya jazai tegasna pembalasan iraha atuh poe pembalasan teh wa huwa halna ari al jaza yaumul qiyamati eta poe kiamah wa khusso jeung ditangtukeun ieu yaumul qiyamah yaumuddin bidzikri ku nyaritakeunana nah maka jeung kudu dicaritakeun ieu yaumiddin bet kudu dicaritakeun ieu poe kiamah henteu poe nu biasa li annahu karna sanya kalakuan jeung tingkah la mulka eta henteu aya karajaan dohiron anu dohir pihi dina poe kiamah dina yaumiddin ayeuna mah poe biasa aya raja aya pemimpin di dunia poe-poe biasa menjaga dina poe kiamah moal aya deui anu ngarajaan iwati Gusti Allah maka ditangtukeun yaumiddin ngarah leuwih tangtu leuwih akhos li ahadin pikeun saurang oge illa lillahi angin pikeun Allah ta'ala mul Allah bidalili limanil mulkul yauma lillah kalawan make dalil ayat limanil mulkul yauma lillah liman eta milik saha al mulku ari karajaan al yauma dina ieu poe tegasna poe kiamah atuh walaranana lillahi eta tetep milik Allah tuh aya dalil limanil mulkul yauma lillah maka lamun anu ayeuna aya anu ngarajaan ngajabat jaga madina poe kiamah moal bisa wa man jaza qara anu maca yaman maliki kana lapad maliki dipanjangkeun
Pamaknahu mangka ari pimaknaeuna malik malikul amri eta anu ngamilik urusan. Jadi lamun malik raja malikul amri maka anu ngamilik urusan. Quli tegasna sakabehna al amri fi yaumil qiyamati dina poe kiamat. Aya huwa tegasna ari Allah mausufun eta anu disifatan bidalika kumalikil amri. Daiman dina salalawasna kagofirid dambi seperti anu ngampura dosa fasoha mangka atuh sah naon wukuhu tumibana lapad malik sifatan eta jadi sifat lima arifatin pikeun isi ma'rifat eta dat Allah. Iyyaka mungka Gusti hungkulna budu ibadah abdi sadaya wa iyyaka jeung mungka Gusti hungkulna stain nyunyungkeun pitulung abdi sadaya. Ayeuna khusuka tegasna nangtukeun abdi sadaya ka Gusti bil ibadati kana ibadah min tauhidin tina nauhidkeun wa ghairihi jeung lian tauhid wa bi talabil maunati jeung kana nyupri pitulung ala ibadi kana ibadah wa ghairiha jeung kana lian ibadah. Ihdina muga nuduhkeun Gusti ka abdi sadaya as-sirata kana as-siratal mustaqim kana jalan tegasna agama anu lempeng di dieu teh anu pancab ay arsyidna ay arsyadana tegasna muga nuduhkeun Gusti ka abdi sadaya ilahi kana siratal mustaqim wa yubdalu jeung dijieun badal minhu tina siratal mustaqim naon siratal ladina lafad siratal ladina tegasna kana jalana jalma-jalmaan amta anu parantos maparin nikmat Gusti alaihim ka ladina nikmatna didinya bil hidayati ku hidayah ku meunangna hidayah wa yubdalu jeung dijieun badal minal ladina tina lafad alladina bisilati sarta silahna lafad alladina mana ghairil magdubi tegasna lian jalma-jalma anu dibanduan alaihim ieu al wahum halna ghairil wahum halna ari al magdubi alaihim al yahudu eta kaum Yahudi waladdallin jeung lian jalma-jalma anu sasar kabeh wa ghairid dallina jeung tegasna lian jalma-jalma anu sasar kabeh wa hum al-nari ad-dallin an-nasara eta kaum Nasrani wa nuktatul badali jeung ari rasiahna badal nuktah ifadatu annal muhtadina eta mere paedah yen sanyana jalma-jalma anu mareunang pituduh laisu eta lain ieu muhtadin yahudan eta kaum Yahudi wala nasara jeung lain kaum Nasrani. Ieu teh nuktahna teh yen jalma anu meunang pituduh teh lain jalma Yahudi lain jalma Nasrani peda maranehna geus pada ngaku maranehna anu meunang pituduh. Wallahu jeung ari Allah alamu eta anu ningali Allah bisawabi kana bebenaran wa ilaihi jeung ka Allah hungkul al murji'u ari tempat pangbalikan wal ma'abu jeung tegasna pangbalikan wasola jeung muga nami-nami rahmat sa Allah Gusti Allah ala sayidina kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi jeung muga tetep ka keluarga Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabat Nabi wasalama jeung muga nami-nami kasalamatan Allah ka Nabi tasliman kalawan kasalamatan temenan atawa muga nabi penghormatan kathiron anu seueur daiman anu langgeng abadan dina salawasna wasbuna yang ari nu nyukupan sadaya Allahu eta Allah wa ni'ma jeung kacida alusna alwakilu ari dat anu dipasrahan wala haula jeung henteu aya daya upaya wala quwata jeung henteu aya kekuatan illa billah yang kalawan pitulungna Allah al aliyyin mahlur al azim tur maha agung.